Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma inna bi'ilmi wa sayyidina bi'ilmi wa inna bi'taqwa wa jamina bi'afiyah wa inna nasruka wa nabiyyin wa nubal wa salika ala malaikatul muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Langkung dipayun mana orang sangakeun puji saudara syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rena orang sadayana dikersakeun ditulungan Allah Subhanahu wa taala biasa melaksanakeun pamabul ilmi. Muga-muga orang sadayana dititipan ilmu anu manfaat ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sareng deui dina perkawis ilmu, dina perkawis thalabul ilmi, tanpa sadar urang teh ieu teh nuju ngambah, nuju leumpang, nuju berjalan kana perjalanan kasalamatan, kana perjalanan kabagjaan di Allah Subhanahu wa taala. Malahan mah kutolabul ilmi urang teh tanpa sadar urang teh ieu teh tos menuju kana jalan surgana Gusti Allah tanpa sadar. Itu ringki di bumi teh nya itu keplak eta teh urang teh tanpa sadar urang teh ieu teh menuju kana surgana Gusti Allah. Tah mudah-mudahan paminten urang sadayana mugia cing disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala, cing dibagjakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Berkahirna muga-muga urang sadayana cing janten ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina ieu waktos urang ngabahas saketikna kana kautamaanna ilmu, kana kautamaanna ibadah. Sareng deui alasan-alasan naon sababna ieu ilmu jadi derajat pangluhurna, naon sababna ibadah anu derajat pangluhurna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi. Fa innal ilma mangka sanya-nyana ilmu eta biman jilati sajarati tetep kalawan darajat hiji tangkal, wal ibadatu sareng sanya-nyana ibadah eta biman jilati samrotin kalawan sadarajat sareng buah. Min samrotiha tina buahna eta tangkal. Janten saur para ulama di dieu sanya-nyana ilmu teh eta sadarajat pami diibaratkeun mah hiji tangkal ilmu mah. Wal ibadatu sareng ari ibadah mah eta sadarajat sareng buah. Dina hartos saur tadi ieu ilmu teh anu mata jalan-jalan pibagjaeun, jalan-jalan pikasalamateun. Ayeuna kahartos kana bahasa ilmu sadarajat sareng tangkal, ibadah sadarajat sareng buah. Urang ayeuna mah tapakuran jalma anu beunghar, itu jalma nu beunghar di Ciwiranga we, jalma nu beunghar
anu katapakuran kurang anu katinggal kurang eta jalma teh seueur tatangkalanana terus sobat jalma nu beunghar di ciwirana we tong jalma nu beunghar di ciwirana seueur tangkal mamuna seueur tangkal ganasna seueur tangkal kaduna sok sadayana we gitu maka eta jalma ku seueur tangkal tatangkalanana maka eta jalma bagja di dunia coba ieu teh nya ayeuna gitu nya ilmu sami dina nalika jalma seueur ilmuna insyaallah bakal salamet insyaallah bakal bagja teu beda jalma anu seueur tatangkalanana gitu tangkal pare gaduh tangkal wi gaduh areuy beureunya sagala rupa dina nalika eta jalma cenduh waktu kana panenna ladang bambu boga ladang kadu aya ladang ganas aya coba rek sangsara kumaha sabab naon sabab gaduh tatangkalanana ari urang kumaha nya teu wayahna we urang mah tangkal bambu teu boga tangkal ganas kemoga matahara rese nya teu beda itu dina nalika jalma teu gaduh ilmu wayahna eta mah batur mah kemaringkung itu ku penghasilan lamun jalma teu gaduh ilmu mah wayahna we okoro we wayahna batur panen ganas teu boga panen kadu teu boga panen bambu teu boga wayahna dah urang mah alhamdulillah ayeuna ilmuna nuju dituntut pamoga-moga we urang sadayana cing dibeungharkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Saterasna ari ibadah eta saderajat sareng buah. Tah paumi ibadah mah eta mah buah tina tangkal dina hartos dina nalika jalma daek melak tangkal kai bakal ka arep-arep buah. Nah, dina nalika jalma daek nyiar ilmu bakal ka arep-arep biasa ngalaksanakeun ibadah anu sampurna. Insyaallah. Gitu. Sanaos ayeuna ibadahna kitu teh acan sampurna ka arep-arep lah. Ari daek ilmu ari naon terus-terusan nyiar ilmu. Ngan pamit jalma hoyong ibadah nu sampurna tapi ilmuna teu dipilari mah nyawayahna we. Gitu. Ari buah mangu hayang, ladang mangu hayang, ladang naon deui ganas hayang ari teu melang mah nyawayahna we. Wayahna. Maka kaya anu rada kejaman mang mental ganas melang hayangna. Teh eta teh emang gitu. Gitunya. Lamun teh mah hayang ganas wayahna kudu melang wayahna. Lamun teh mah urang hayang ladang ibadah nya wayahna we kudu tolabul. Yang begitu. Teu benten ibadah. Ieu mah ibadah tapakurna para ulama sangkan kahtos ka urang janten ilmu eta sadarajat sareng tangkal ibadah sadarajat sareng buah dina nalika jalma galuh tangkal tuluy buahan insyaallah bagja eta lamun jalma nyiar ilmu di keureuy ibadah di keureuy insyaallah bakal bagja eta jalma coba mudah-mudahan nyiar ilmu urang nuju di keureuy ibadah nuju di keureuy mudah-mudahan we sapanjang urang sadayana cing dibagjakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Pasaroku mangka ari kamuliaan eta lisajaroti pikeun hiji tangkal ieu ari ieu tangkal eta al aslu jadi pokok. Gitu. Sur tadi ilmu teh saderajat sareng tangkal saterasna ari kamuliaan eta aya dina hiji tangkal. Naon sababna? Sabab eta tangkal jadi pokok kana buahna. Mual aya buah lamun daya tangkal, mual aya ibadah pamit aya ilmu. Berarti wayahna ilmu heula insyaallah ibadah mah ke nuturkeun melak heula ieu mah tong ngarep hayang panen we heula ieu mah melak heula insyaallah mungkin bakal mual. Wah hebat para ulamanya ngaibaratkeun sangkan ka hartos kurang
Tos melaki itu kumaha lakin intafa'u tetapi ari kamanfaatan eta bima kana perkara yasulu anu hasil ieu mah bisa meratiha kalawan buana ieu tanggal dina nalika jalma tos kadua tanggal maka bakal kaarep-arep kamanfaatan eta tanggal kana perkara anu hasil tina buana eta tanggal melakna insyaallah arep-arep kepanen melak bonteng karep-karep melak bonteng gelap wi karep-karep melak gitu lah insyaallah. Maka kanggo urang sadayana daya sanes lah itu aya nama urang mah tolabul insyaallah gitu bakal engke bakal panen lah bakal satarasna wa'lam sareng wajib terang anjeun annal ilma sanyanyana ilmu wal ibadata sareng ibadah eta jauharoni dua permata. Komo ieu malam ieu mah beuki hebat ibaratna para ulama sangkan urang tanginas kana ilmu sangkan urang tanginas kana ibadah surmantena ieu ilmu sanyanyana ilmu sareng ibadah teh eta jauharoni dua permata. Ayeuna namina permata mah atuh gitu nya ayeuna namina permata mah geus teu aya deui teu aya nu pangleuwih panghargaan pangluhurna lah kitu mun ceuk urang mah anjing eta teh permata dina hartos teu aya deui nu pangmahal-mahalna dina masalah kasayan hiji ilmu dua ibadah malahan mali ajlihima karena arah-arah ieu ilmu sareng ibadah kana aya naon kuluma saban-saban perkara taro anu katingali ku anjeun watas mau sareng kapuping ku anjeun fi tasnifil musannifina ti anu nganggit jalma anu nganggit kabeh dikersakeun ku Gusti Allah aya ulama-ulama anu nganggit kana karangan-karangan kitabna kitu nya anu nukil kana kitabna eta teh dikersakeun ku Gusti Allah kanggo naon netepkeun kana ilmu netepkeun kana ibadah dina sangkan jalma teh apal kana ilmu sangkan jalma teh tiasa ibadah teh eta teh dikarenakeun ilmu sareng ibadah dikesakeun we aya ulama di dinya anu nganggit kana pangarang kitab wa talimul muallimina sareng deui aya jalma anu ngawuru kana pirang-pirang ilmu naon eta teh alasanna sababna naon karena aya ilmu sareng ibadah malahan mah li ajlihima karena arah-arah ieu ilmu sareng ibadah unjilat diturunkeun naon al-kutubu pirang-pirang kitab pangna ku Gusti Allah diturunkeun pirang-pirang kitab anu suruna 100 opat anu wajib anu opat ya kitu nya anu wajib dikanyakeun kurang opat maka eta teh bebena kanggo ilmu sareng ibadah maka kalau orang sadayana teu ieu ilmu ieu ibadah teu kenging dilalawakeun sabab ieu Gusti Allah ge istuning karena nu dua eta teh dugikeun musannifna aya gitu kitabna aya ngabelaan eta ngabelaan nu dua eta ngabelaan ilmu sareng ibadah malahan mah sauri dia wa ursila ar-rusulu sareng diutusna naon ar-rusulu pirang-pirang rasul gitu dugikeun Gusti Allah ngutus ka pirang-pirang rasul ngabelaan naon li ajlihima karena ngabelaan ilmu sareng ibadah dugikeun ka kituna ka Gusti Allah ge itu dugikeun supaya ieu makhluk merenya lamun ti Gusti Allah makhluk lamun ti kanjeng Rasul umat sangkan gaduh ilmu sangkan biasa ibadah aya deui anu paling hebat mah li ajlihima karena arah-arah ieu ilmu sareng ibadah teh uhliqat didamel naon asamawatu pirang-pirang langit wal ardu sareng bumi didamel na langit sareng bumi ge karena arah-arah dua eta karena arah-arah ilmu karena arah-arah ibadah
dina hartos lamun teh mah di bumi di dieu teu aya jalma anu berilmu, teu aya jalma anu ibadah, entos alam dunya ge diperenan nya. Pami teh mah di dunya, di alam dunya da baheula ku Gusti Allah teh didamel teh karena bebela nu dua eta, sabab kabelaan ilmu sareng ibadah. Ayeuna mah jalmana geus teu berilmu, jalmana geus teu ibadah, maka ku Gusti Allah ge diperenan deui da gitu. Mata pakuna alam dunya mah hiji jalma anu berilmu anu disebut para ulama tos teu aya we eta tos diperenan. Da tadi lagi ngabelaan mana? Ngabelaan ilmu sareng ibadah. Tapa mudah-mudahan gitu ilmuna urang nuju teuyeung ibadah sami muga-muga we ieu alam dunya gitunya sareng urangna cing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saterasna kumaha atuh kanggo urang sadayana gitunya dina raga kanggo ilmu sareng ibadah. Saur para ulama ieu mah sanes ulah abdi. Pahakun mangka kudu li abdin lil abdi pikeun hiji jalma naon Allah yastagila kana yen ta ulah ngungkulkeun ieu jalma illa bihima angin kana ilmu sareng ibadah. Saterasna saur para ulama kanggo urang sadayana dina ngajarankeun kahirupan urang sok ayeuna mah hak nyata kudu pikeun hiji jalma tong katungkul angin kudu katungkulna teh ku ilmu sareng ibadah. Anu kedah dipikirkeun, anu kedah ray-rayan dina hate hoyong teh lain masalah dunya kanes. Anu kadana teh dikumpulkeun teh saur di dieu saur para ulama illa bihi ma angin kalawan ilmu sareng ibadah. Walaya ta'abu sareng ulah sok nyape-nyape maneh, ulah sok ngese-ngese maneh, ulah sok kalieur-lieur maneh cek bahasa urang kitu nya. Ulah sok nyape-nyape maneh we gitu. Ieu mah kala dipenting mikiran teh nu kitu kitu nya. Eta teh nyape-nyape maneh eta teh. Anu sakuduna mah dipikirkeun teh ilmu kumaha ieu teh sakan hayang ibadah kumaha lamun teh mah hayang ilmu kumaha. Tah eta anu kada diamukeun. Tuluy meh lain dina hate teh pan abdi mah butuh kana dunya, misalkeun butuh kana duit, insyaallah ku berkahna ilmu sareng ibadah bakal dibabarikeun ku Gusti Allah. Lamun teh mah usaha insyaallah ku berkahna ilmu sareng ibadah bakal diposisikeun ku Gusti Allah. Pamir teh mah posisina tukang tani nya ditanikeun barokahna teh itu. Pamir teh mah wical galeuh meureun ku barokahna ilmu sareng ibadah teh maka bakal dibarokahkeun dina ical galeuh. Tapi mah tukang kuli, aku kulina insyaallah bakal barokah. Anapun pamir teh mah jalma sawihna ieu mah sanesna nyawanan cigana lamun teh mah jalma cul kana ilmu sareng ibadah pami kuli ngan saukur ladang capena ka ditu. Lamun teh mah naon bisnis dical galeuh kan saukur ladang hutangna ka ditu teh. Dina hartos eta jalma moal aya kaberokahan dina hirupna, moal aya kaberokahan dina pakasaban. Nah, sabab naon? Cul kana anu pokona, cul kana ilmu, cul kana ibadah. Betapa urang sadayana mah kedah hariwang pamit yang urang cul ilmu, cul ibadah. Ieu mah bade survei membuktikan mana we survei membuktikan jalma-jalma itunya jalma-jalma anu cul ilmu cul ibadah kumaha kahidupanna kitu we. Da moal salah lah para ulama moal salah Kanjeng Rasulullah bohong pamit jalma cul ilmu cul ibadah kitu buktosna gitu. Mana buktina? Tasawuf dia sur para ulama dalilna
mangka pikeun jalma hiji jalma teu kenging nungkulkeun angin kudu katungkulna teh ku ilmu sareng ibadah. Walayan dulu sareng ulah sok mikir-mikir ieu jalma ila pihima angin dina ilmu sareng ibadah. Eta pikiran teh sami teu kenging mikir-mikir kana teu pararuguh dari nya ulah mikir-mikir kana salian ti ilmu ibadah gitu. Hanas eta mah engke dunya masalah pangabutuh insyaallah di dinya mah. Insyaallah ke Gusti Allah bakal didatangkeun ka pangabutuh. Itu da barokahnya mah nya tadinya insyaallah ari barokah mah istuning ziyadatul khair tambah-tambah kasayan hirupna bakal tambah-tambah kasayan pakasabanana bakal tambah-tambah kasayan. Walam sareng wajib terang anjeun anna siwahuma sanya-nyana perkara siwahuma salian ilmu sareng ibadah minal umuri nyata tina pirang-pirang perkara eta batilun anu ruksak la khaira anu teu aya kalusanana eta mawjud fihi dina eta mah. Wah ieu babarah kitu nya ieu mah sanes insieun da ieu mah emang muktosna salian ti ilmu sareng ibadah mah eta batilun anu ruksak salahina sok gitu dunya kudunyana pami dunya teu dianggo ibadah ruksak. Nah make ruksak sagala peupeujeuh urang milarian dunya teh hesenya. Milarian dunya mah hese benten sareng milarian akhirat. Pami teh mah bade milarian dunya babandingan milarian dunya sareng akhirat. Milarian dunya mah hese. Tapi milarian akhirat mah modalna teh tinggal hayang. Pami urang hoyong akhirat insyaallah ku Gusti Allah bakal dipasihan. Asal hoyong. Tapi pami milarian dunya mah hese. Urang hoyong aji 1 juta. Coba we ngaraoskeun ka hese atuh teh. Hese bujeuh mah hese gitu tuluy lamun teh mah teu diangge ibadah maka ruksak gitu. Benten sareng akhirat sareng ibadah dina nalika jalma hayang akhirat hoyong ibadah insyaallah ku Gusti Allah bakal dipasihan langsung ya kan. Aya ting ibadah, aya ting soleh teh, aya ting bager teh insyaallah eta mah langsung plek we aya. Benten sareng hoyong masalah dunya. Sareng deui dunya mah dipilarianana hese kitu nya tuluy deui dina henteu hesena da abdi mah teu hese milarian dunya teh babari dina babarina ge moal puas-puas. Berapa orang hoyong dunya tuluy we babari dunya teh kenging we misalkeun dunya teh keukeuh dina nalika kenging ge moal puas. Dina tos hoyong 1 juta, tos 1 juta kenging hoyong terus we dunya mah. Tos kenging 2 juta hoyong kitu we. Masalah dunya mah beuki ningkat. Itu dina tos dunya mah moal puas beuki hoyong beuki halus. Dina nalika da abdi mah puas masalah dunya teh. Sagala kacumponan keukeuh dina nalika jalma geus puas kana masalah dunya moal lawas moal salamanya nya. Eta mah tafakur ieu mah, ieu mah tafakur tong biar lamun teh mah jalma puas kana dunyana keukeuh dina puasna ge moal lawas moal salilana puas. Dina hartos ima dunyana bakal leungit ti heula wa ima eta jalmana anu maot ti heula keukeuh we di masalah dunya mah moal lawas. Benten sareng akhirat, hari akhirat mah diteanganana hayangna babari tuluy mata puas akhirat mah mata puas katiluna teh bakal lawas akhirat bakal salamana akhirat. Benten sebalikna sareng dunya mata pamitnya mah urang naon wae hoyong lawas hoyong salamina aya wayahna kedah diniatan akhirat itu kedah diniatan ibadah dunyana bakal lawas itu ilmuna bakal lawas sagala rupa pamidiniatan ibadah sareng akhirat mah insyaallah bakal lawas nanaon. Dan sawihna ilmu ku ilmuna diniatan dunya sakitu we.
dunya kudunya ieu mah komo dunya mah niatna seukur dunya asa kitu we dugikeun ka hirupna teh we akhirat mah teu eta diantawisna dina perkawis salian ilmu sareng ibadah mah sadayana ge batilun anu ruksak la khaira teu aya kasayanana la hasola sareng deui moal hasil eta maujud lahu ka eta jalma itu sareng deui sabian ti ilmu sareng ibadah mah moal hasil teh hasil kumaha atuh da urang hoyong beunghar teu niat ibadah ya beungharna teh urang hoyong beunghar geus hoyong beunghar naon alasanna hoyong senang dina nalika jalma geus beunghar senang atawa ripuh ripuh banyak nu tadi mah niatan mah hayang senang ya teh tapi keukeuh lamun teu niatan ibadah mah lah salat moal hasil tah kasenangan teh itu moal hasil mah lah salat lahu lamun dia mah salian ti ilmu sareng ibadah mah moal hasil tapi ka mana-mana kitu jeung kitu Faida alim tak maka di mana-mana apal anjeun dalika karena itu ilmu sareng ibadah. Kitu soten lamun anjeun apal karena itu ilmu sareng ibadah. Ari teu apal banyak kitu teh we. Keukeuh we alus keneh dudunya we mun teu apal mah alus keneh naon gap dunya cul ilmu we alus kitu wae gitu pamit teu apal mah. Kan pamitos apa mah insyaallah alus kene ilmu alus kene ibadah eta yang harusna janten hasil kamu urang sadayana bahasana ngame teu aya sanes urang anu janten emutan urang anu kajongjonan urang anu kudu dijongjonkeun ku urang teh dina masalah ilmu sareng ibadah kumaha carana sangkan tiasa nya ilmu sangkan gaduh ilmu kumaha carana sangkan tiasa ibadah insyaallah bakal aya kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala intinya insyaallah masalah dunya masalah dunia bakal diatur ku Allah Subhanahu wa taala lah gitu. Masawihna pamilih mah jalma cul kana ilmu, cul kana ibadah, tong ka Arab we eta mah. Sabab naon? Sabab eta jalma cul kana pokok eta mah. Cul kana pokok. Ibarat jalma hoyong galuh acis, cul kana pepelakan rek di mana Waduh ladang kuli, ladang kuli kajalma anu melak non, misalkan melak lonteng, panjalma bisa mayar teh dina melak lonteng, gitu. Pada memang kuli melak naon macul, heupan macul teh dina melak bareng heula, dina melak hiji tangkal ngan lain urang batur. Jadi wasilahna bisa mayar ka urang teh batur ge pepelakan hiji tangkal. Keukeuh we anu jadi pokona mah urang kedah daek pepelakan insyaallah mungkin bakal aya buah gitu dina hartos oyana urang kedah naon soson kana tolabul ilmi insyaallah mungkin bakal biasa ibadah eta yang harusna asa kitu paminten anu biasa dipikeun sanes sasiasa yang mangan saukur kadugikeun tanpa mudah-mudahan khususna anu di dieu umumna kasadayana muga-muga urang sadayana cing dipasihan taufik hidayah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayo kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت